dinten kamari abi nyuruh cuci mata gitu. Emut kapun bapak. Nalika ngadamel wayang terus rengse gitu loh. Mun aya keneh abah. Tiasa ada pagunter pakitu kieu teh sareng abah. Ilmu padalangan mah ngulik ilmu kahirupan. Ngulik padalangan mah ngulik ilmu kahirupan. Kusabab Lamun ditaluntik wayang sakotak, mun dikotek tak wayang sakotak di jerona sifat jelema kabeh. Sifat jalema kabeh. Kapan wayang teh asal tina bayang. Oh, gambaran hirup. Muhun ari dalang mah ngedalkeun piwulang pengajaran. Ngedalkeun piwulang. Ya, jadi ilmu kehidupan tadi sedangkan aya hirup teh pangeran can pernah mere barang second ka urang. Sampurasun pamirsa YouTube pendak deui di KLJB Podcast beri kreatif orlos. Aduh kuat ka pabelit ya dialog ampun opening we nembekeun ka. Sampurasun Kisena Rampes. Aduh pamirsa danget ayeuna luar biasa ieu bintang tamuna urang nyandak hiji judulnya itu disebut dalang vaksin. Alah naon tah? Dalang vaksin singkatan Oke, vaksin. Vaksin teh pawayangan kreasi Indonesia. Eta. Margi baheulana kan sempat jadi dalang BPJS-nya. Naon tah? Brigade Pejuang Jasa Seni. Oh. Nya, leresnya Leres. Tah, pamirtu aya hiji kamonesan ti Ki Batara Sena nyaeta anjeunna ngadobrak nu namina padalangan pawayangan di Indonesia, khususna wayang golek. Tah, kumaha? Sateu acan urang ngaguar eta, urang flashback heula ya, kapengker. Margi upami urang ngobrolkeun AA Batara Sena henteu leupas ti figur Abah Asep Sunandar Sunaria. Nalika sateu acan anjeunna ngantunkeun aya wasiat naon khusus kanggo Batara Sena. Aya wasiat antara pami teu boga duit mah datang we ka AJB. Saurna teh gitu. Di mana Abah ninggalkeun anjeun cenah. Bisi lieur-lieur teuing mah datang we ka AJB. Mohon. Pendakan we Kang Abeb. Kang BF. Sanes B. Abeb. Oh, Abeb. Memang duluna sok eta. Aduh, kumaha sehat ya hibar sawalerna. Tos divaksin teh Can? Tacan. Oh. Nembe dipakyu. Dipakyu. Ngawitan resep kana dunia padalangan pawayangan Yuswa sabaraha? Oh, teh alit. Teh alit. Ya, tadi abi di studio hiji heula tadi teh. Oh. Nyoto bi, jadi rada telat. Muhun. Aya skandal tadi di ditu. Oh iya, skandal Sulai. Ya. Skandal bet. Skandal bet. Punten abi bahasa Inggrisnya. Luar biasa ya. Janten aya wasiat di pun bapak kapungkur. Leres. Nalika masih jumeneng. Mohon. Tara di mana anjeun di mana si laing dah kitu nyariosna teh. Di mana si laing hayang jadi dalang atau rek jadi dalang. Ulik nu dewek teu bisa. Ulik nu dewek teu bisa. Nu dewek teu bisa dina waktu sarita. Tadi dinya abi kengeng kabingung nu teu manghitung-tung susah payah nu taya padana teh namanya. Magi padana tos teu aya oge. Muhun ngantunkeun padana. Iya, aya di tempat anu nikmat mungguh Allahnya padana. Amin. Jadi tidinya abi nya naon kitu nu anu Abah tiasa oge kusim kuring tak can kantos kaguar gitu sareng teu mungkin oge gitu nu Abah bisa ge abi teu kaulik gitu ku abdi. Nah tidinya abdi sanes ngawitan saresna mah da setacan Abah ngantunkeun ge tos seneng wayang kulit. Oh, nah ieu nya wayang kulit, mohon resep kana wayang kulit margi abi ngembangkeun bakat teh Pak. Oh, muhun. Nya sering ngadu-ngadu kulit sareng pun bojo. Oh, ai sugan teh pamit teu ngadalang teu ngawayang eta si wayang kulit tidak meldorok-dok. Oh nya tiasa oge geus oke ya kulitna teu kaanggo mah gitu nya. Aduh kulit. Aduh kulitnya wayang pojonya kalau wayang kulit, abinya kalau wayang kulit diadukeun gitu. Gusti, sugan teh kulit nu mana?
sok ya. Tahun sabaraha eta? Eta tahun 2000 Menuju SD SMP gitu. ente wayang kulit namanya wayang kulit tahun 2011an pengintennya. Kawit nama tahun 2010 abdi teh di piwarang ka Sri Lanka ku bapak teh. Oh, rukada teh nya. Rukada golek. Rukada teh hartosna nya wayang lah di ditu mah boneka. Boneka. Mohon abdi Papet, di ditu papet. papet. Abdi di ditu teh ngadamel wayang khusus orang Sri Lanka. Karakter tokoh Sri Lanka. Karakter tokoh Sri Lanka. Berarti sanes wayang tapi bentuk jalmi. Bentukna hampir mirip-mirip jalmi. Oh. Gitu. Punten abdi sareng nyereus sareng Pade di Kobiser sanes. Sanes. Oh, sanes. Abdi wayang anu di Sri Lanka teh. Oh. Ieu serigala itu. Nya. Tahun sabaraha ka Sri Lanka? 2010. Nah, tiasa ka Sri Lanka. Abah gaduh siswa di Sri Lanka. Oh. Ta anjeunna ngulem Abah salaras nama. Abah Asep. Nuhun. Nanging waktu sarita Abah teh tara dewek mah da geus kolot capek ongkoh gitu. Jige ku si laing inditan ka ditu. Terus Nanging dina waktu sarita sim kuring teh teu acan patos menggeluti padalangan. Padalangan. Malih teu tiasa. Dugi kadenget ayeuna ge abdi disebat dalang rada reuwas kitunya rada gemper gitu margi gelar dalang teh gelar adiluhung numutkeun sim kuring mah gitu. Tapi dina pamandagan abdi mah Kang Tara mah Kang Batara Sena mah disebatna wali euy. Naon tah? Margi anu tadi Wali Songo putra anu kasalapan Tah, ti Abah Asep nya. eta nya rokok naon? Abdi biasa. Kampil lah. Ngambil Nya. transfer we rokok. Emojina dugi ka wah. Beres lah. Nya dina waktu salita teh di piwarang ka Sri Lanka jeung si laing. Da nalika harita teh abdi teu acan tiasa dugi kadanget ayeuna geus acan tiasa leres kitu nya di dunia ngulik padalangan teh. Jadi abdi nyebatna magang jadi dalang sanes dalang. Magang jadi dalang. Magang jadi dalang nu nepi ka iraha wae diajar jadi dalang. Wow. Gitu. Wow, keren. Tah harita teh Abah ninggal abdi dina kesenian gamelan gitu khususna. Kirang tiasa gitu abdi teh. Hariwang di ditu bisi dititah tubah tabe. Oh, iya karawita. Nya nyandak weh Arif Dukun. Oh, Arif Dukun. Nya Rip wayahna baturan si Tara terus Tara bisa teu duaan da kedah nyalirah harita teh. Iya. Bisa teu duaan. Mun teu bisa keun Abah bae maksakeun heula ka ditu gitu. Mun bisa duaan mah jige si laing indit. Bah sing teh abdi teu tiasa ngawayang. Ah cenah di ditu mah goreng oge teu boleh good we. Goreng kayak good. Good we di ditu mah da eueuh nu nyahoeun kakawen cenah eueuh nu nyahoeun ieu. Gata gaya motivasi eta kitu Abah. Tah tidinya abdi dugi ka dipasihan layang pangajen ku kedutaan Sri Lanka gitu. Terus kedutaannya lirana ge langsung nyarios nganuhunkeun dina waktu sarita. Terus ngadamel budaya anyar di Sri Lanka. Waduh, terobosannya Nya malih hampir tiap dinten dina surat kabar teh keluar. Rudak rukada golek gitu dina TV lokal Sri Lanka ge. Kalaluar gitu abdi teh diondang di mana-mana waktu sarita teh. Seberapa lami di Sri Lanka? 2 sasi. Laminya. Lami 2 sasi. Ditanggung biaya ku pihak kedubes. Tak eta kirang ieu temannya da pokona abdi pas begitu ieu teh nyai teu ngemutan eta sih abdi nu penting mah nya pengalamannya mage pengalaman mah leuwih berharga tibatan artos gitu. Aduh nyares pisan panuju. Eta nya sapatos abdi ka dieu kitu teh dibayar gitu. Gitu. Kayak di pasihan job sebenarnya teh. Oh eta. Da eta abi nyenak etana. Can sabayaran mah piraku we gitu. Nya. Patali sarang Covid. Covid nyata karasan simkuring ayeuna teh sering di rumah aja lah mun bahasa Indonesia nama. Sering nonton drakor ayeuna teh. Drama Korea? Sanes. Enak iya. Drama Corona. Corona. Oh, patali sarang informasi corona Eta seueur pisan informasi ngeunaan corona. Muhun. Sareng anu katampi ku abdi mah salerosna corona mah da tepatos ieu nya kami nu puguna mah koredas we. Koredas sagalana. Sagalana sep. Akhirna lah teh karena Covid. Tah eta. Kok koreh pid duiteun. Leres. Sami nya. Gitu.
Janten abi aya nama janten jalmi saparakorona nama janten jalmi anu pang dipercaya ku rerencangan. Sepertos kumaha eta? Sepertos abi seueur hutang ayeuna. Dipercaya nambut. Nya, dalam untuk dipercaya mah manginjemkeun. Manginjemkeun. Gitu. Sami nya. Nya nasib seniman lah kalintang susahna lah dina aya corona ieu. Apa nanti pihak Kemendikbud aya bantosan kanggo seniman? Ada teu sabaraha. Jeung teu sering Teu sering. Eta masalahna mah lamun sering mah aman ge nya. Orang telepon ka dieu naon abi seueur atos naon ka dieu gitu. Kareta bade catur non? Oh, mohon ieu bade itu sanes spion. Sanes. Oh, sugan teh bade catur. Telah. Mohon telah luar biasa ieu. Oke, pamirsa bayi urang lajengkeun urang mesek deui patali sareng ieu hiji hal anu luar biasa margi di dunia padalangan pawayangan di Jawa Barat aya hal anu luar biasa kamonesan kamotekaran Ki Batara Sena. Patali sareng wayang nu karakter teh. Mohon wayang karakter. Eta ngawitan tahun sabaraha eta? Wayang karakter teh abdi ngadopsi di Kang Sule. Waktu sarita teh dalang teh tiluan abdi Kang Dadan Kang Sule di bukan sekedar wayang di Net TV. Leres. Gitu. Eta kan lami programna. 2016 eta. Muhun. Nya, tadinya abdi belajar gitu. Belajar seueur ti Kang Sule. Aya wayang karakter gitu. Mereka abdi di WhatsApp. Kadinakeun Kang abdi bade nyanak wayang karakter ieu di pagelaran wayang biasa cing teh. Mangga we cenah atoh gitu da kan karakter eta sapertos nami-namina Kang Sule anu ngadamel gitu jadi Agino di anu sapertos Agim teh jadi Agino namina mohon. Di abi mah Adino. Adino. Mohon aya laguna. Kumaha cing? Dino. TikTok eta. TikTok. Mohon mata viral pisan ya. Nya. Viral pisan. Sareng aya MJ teh. sanes Michael Jackson. Oh, Michael Jackson. Sanes MJ mah. Saha eta? Mang Jatnika. Mohon. Anu bahasa Sunda gitu. Jadi anu mirip-mirip Michael Jackson, mirip-mirip Rhoma Irama gitu. Digelarkeun lah dina wayang abdi. Teu aya komplain ti jalmi anu mirip wayang karakter eta. Salami hari abdi teh kalaresan sareng putrana Rhoma Irama caket Ridho Roma sareng Nutridona abi mah. Oh. Mohon eta mah Ridho jadi Nutrido. Oh, nya. Kamari kasus deui kamari. Oh, kasus deui nya doakeun lah sing gareng se nya. Sing enggal teu Ridho. Eta. Aya putrana Pak Haji Roma nu janten dalang. Aya. Sahanya? Namina Kang Mas Adam Gifari. Adam Gifari teh tapi nyarios langsung ke anjeunna. Mas, ini enggak apa-apa saya pakai wayang karakter Bapak aja. Enggak apa-apa, silakan aja Mas Batara katanya. Ngetos aya Widi ka Agim penginten waktu harita abi kantos penak sareng wargina nya mangga we teu naon. Anu teu acan teh abi ka Michael Jackson penginten. Maot Oh, tos maot. Jadi Atara kada maot heula pendak di ditu. Oh, mangga ti payun. Hanteu abi. Terus eta kumaha mintonkeunana nah aya perbentenan wayang karakter sareng wayang anu biasa gitu. Waktu dina BSW bukan sekedar wayang gitu nya. Aya hiji sebagian dalang-dalang anu ieu pisan kana pakem gitu. Tah eta maksud teh. Nah, pagelaran wayang teh kitu. Muhun. Aya nyarios kitu. Muhun. Ai ku abdi dicariosan ki. Ai abdi mah niatna kan ngamumule. Muhun. Bahasa Indonesia mah melestarikan. Anu ngaranna ngamumule ngawanohkeun kanu teu wanoh meureun. Laras pisan. Jadi weh lestari. Muhun. Tah. Ku wayang tradisi paling nu lalajo saha urang Sunda. Alah muhun nya. Nalika janten bukan sekedar wayang nu lalajo saha? Orang Sumatera lalajo. Urang Jawa lalajo. Urang Irian lalajo. Cek abdi mah eta melestarikan. Berarti laras eta dalang vaksin teh nya. Pawayangan kreasi seni Indonesia. Dah. Bener. Pamirtup dalang vaksin. Vaksin abdi mah nya. Yes. Mohon. Tah eta sabaraha lami kontrak ku Net TV teh? Kontrak Net TV 2 tahun. Lami nya. Lami 2 tahun. Nya dugi ka abi alhamdulillah gitu nya. Kulkas 2 pintu hari teh. Wes kapeser. Sendal ge opat hari teh. Naon anu opat? Sendal Nya, opat. Meser opat sekaligus. Royal abi mah jalmina.
Waduh, beunghar atunya. Sendal capit. Segan teh kulit. Ayeuna kana ieu kamonesan kan sok ti payun sok Nah, kamonesan teh kieu. muhun apanan ngarancang lautan. Oh iya. Margi Kartos. kantos dina kriya wayang geuningan ti payun sok ngademelan kriya muhun. Janten kawitna abi memang dina seni kriya. Muhun. Dina ngaropea wayang gitu. Saleresna di dinya kapungkur ti ahli teh di ku Abah di kenalkeunana di dinya gitu di wilayah eta gitu. Beuki dieu ngemut yen seni wayang mah puncakna Padalangan. Puncakna Padalangan. Kumargi. Jadi lamun orang jadi pengrajin jago ge wayangna alus mah jadina naon. Iya, muhun dibalik Ai teu bisa maenkeun mah. Muhun. Da Abah ge di pasihan gelar profesor teh di Prancis, di Universitas de la Marionnette. Marionnette teh wayang papet. Jadi di ditu mah aya kampus khusus boneka. Oh, kampus boneka. Muhun. Ayeuna mah di Jepang ge aya nu ciga karet bonekana teh. Oh, eta mah toys teh ya, toys. Anu Abah meser nih kamari. Nya terjadi. Oh, terjadi. Jangkung teuing. Abdina kan beke. Nya, atuh ngangge tangga. Amun eta tajojodogna sok sesah. Tadi dinya Abah diangken layang pangajen, di pasien layang pangajen ku Universitas eta janten profesor dina waktu sarita. Nalika Abah ngadamel wayang, ngecat wayang, sareng mainkeun wayang. Kamu profesor. Iya ya. Dari mulai bikin, menggunakan dan bermanfaat untuk umum. Itulah profesor. Itu profesor. Berarti Tara calon profesor. Abi mah hoyong janten calon Agnes Monica salaresna mah. Salaresna mah hoyong nama gitu. Tapi da. Nah, aya tos jodoh mah nya urang teh sahanu apa. Sahanu terang. Nya kersaning pangeran. Nalika ayeuna kan ditinggali di konten YouTube-na di Sabda Palon Giri Harjatilu. Singkatna Sabda Palon Giri Harjatilu aya singkatanana. Naon eta teh? SPG. SPG Sabda Palon Giri Harja. Oh nya. Sugan teh salah promosian ka. Oh, ulah atuh nya ge abi seneng. Ciri khasna teh nya eta osok aya duet dalang. Duet dalang abdi sareng Pun Alo adi kontea. Jadi abdi mah mi guru teh ka Pun Alo, ka Yogas ge mi guru. Ka dalang-dalang sadayana guru saur abdi mah. Terus. Da abdi kan magang teh. Muhun. Guru sadayana. Jadi ilmu Abah sakurnu katempo karasa kadenge. Karaba lamun teu jadi ilmu mata kerugi. Leres. Tah tidinya abdinya menyerap dugi ka ayeuna kreasi abdi nyata wayang kulit priangan. Wayang kulit priangan. Nya. Nembe aya di Jawa Barat dalang anu fokus karena wayang kulit. Margi kan itu udah identik dengan produk Jawa. Mohon gitu. Henteu ngaganggu karena sobat pakem tadi. Henteu ai menemutkeun abdi mah aya abdi yang nganggo pakem. Jadi pakem cek abdi mah di mana cepot anak Arjuna eta ngalanggar pakem. Cepot jadi anak Arjuna. Oh, muhun silsilahna sanes. Nya, eta ngalanggar pakem gitu. Da ieu wayang teh hasil kreativitas para wali. Leres. Nah, ieu kreativitas teh hak jang para wali hungkul. Apa abdi ge boga wewenang jang kreatif. Leres pisan. Kitu lamun wali jumenang keneh mah panginten teh ieu meunang urang cik meunang maneh naon. Muhun. Kieu masih emut ka Ki Kukuh Bayu Aji? Oh iya. Nah, saha eta? Eta teh janten abi maguron teh ka Pak Entus Susmono. Muhun. Oh, senior eta. Nya anjeunna ngantunkeun anjeun jadi bupati oge di Tegal. Leres. Anjeunna kan wayang golek oge. Tah abi teh maguron ka Pak Entus. Ti Pak Entus gaduh siswa namina Mas Kukuh Bayu Aji. Leres. Tah ieu abdi kumaha hoyong diajar ngawayang kulit. Sedengkeun Pak Entus tos ngantunkeun. Muhun. Abdi ka Pak Kukuh rada isin oge gitu nya. Ajri lah, ajri. Ajri. Aya putrana namina Kibima. Kibima. Santragan lah eta mah nya. Benten 10 tahun lah panginten sareng abdi. Leres. Santragan. Abdi diajar ka anjeunna. Diajarlah ka anjeunna abdi di Banyumas. Kan sekedar ngangge pola heula geuningannya di eta mah abdi ngadamelan ngagambar nyalira gitu nyorangan, ngagambar ku sorangan terus dikirimkeun ka Jawa. Jadilah cepotna bentukna wayang kulit. Sapertos bagong nu di ditu henteu. Henteu, cepot teh bentukna. Cepot wae tapi tina kulit.
tina tilu dimensi jadi 2 dimensi. Jadi 2 dimensi gitu. Pecot cepot. Pokoknya taena teh nya abdi ge memberdayakan ieu oge lebarkannya aya mubajir gitu kulit-kulit tilas sunatan. Oh iya. Wah rame eta ku eta sok ngageungan. Mudah-mudahan tiasa dikaryakeun lah gitu janten wayang kulit. Eta ngolahna kumaha? Nya nu mawi nu jude emutan. Jude emutan. Luar biasa. Sabar alami eta diajar karena wayang kulit. 2 mingguan 2 mingguan langsung biasa. Langsung enjingna 2 hari tidinya magelaran dina hari wayang pertama di 2017 2018 sih lah 2018 ya nama. Tidinya pertama aya wayang kulit priangan. Tapi enak mah digentos deui ku abdi teh ku corona mah. Janten Wayang kulit prihatin. Sanes priangan. Janten salami satahun dia pas ieu corona teu aya panggung. Aya visual. Oh, virtual. Kayaknya virtual aja visual. Mohon. Jadi ngadamelan konten-konten YouTube gitu. Ente abdi nya aya nu manggung YouTube abdi teu fokus gitu. Margi sagala ku sorangan gitu, ngedit ku sorangan, nanan ku sorangan rada capek. Jadi enak ayeuna teh fokus deui ngadamel wayang gitu. Kembali lagi. Nya, margi abdi yakin aya rezeki mah sanes ti YouTube ti Allah. Allah ras bisa. Rezeki sanes di YouTube tapi ti Allah satuju. Jadi naon urang kudu fokus nga YouTube. Mohon. Abi mah cita-citanya hoyong meser YouTube na uka abi dipeser. Waduh, orang kaya. Menawi di dia ya kabupaten nu teu kaanggo teu bae digaleupan. Kabupaten Penus aya. Pilih gitu. Anu aya dina emutan Kang Tara sareng sosok dari seorang ayahanda Asep Sunaria. Disebat caket abi caket pisan gitu sareng pun biang pun bapak. Sedih abi. Aduh. Suguna katincan. Nya eta talaan heula. Malih pas dinten kamari abi nyuruh cuci mata gitu. Emut ka pun bapak. Nalika ngadamel wayang terus rengse gitu duh mun aya keneh abah. Tiasa ada pakitu kieu teh sareng abah gitu. Diskusi. Nya. Abah mah naon atuh nya keur abdi mah. Hiji pahlawan gitu. Aya sempet abdi aya naon atuh nya. Waktu SMP teh waktu sakola kapungkur gitu nya. Pambagi rapot teh dicanak ku bapakna, ku ibuna tah pun bapak mah teu aya waktu kanggo eta teh. Dan abeuh teh ya. Nya sempet dilema atuh naon disebatna teh nya. Dilema. Nah abah teh tara ieu waktu gitu keur abdi gitu. Pertama abdi resep wayang saresna dunia padalangan tidinya. Terus abdi nonton wayang abah dina acara ruatan. Acara ruatan. Didinya ya Batara Kala. Naros karamana. Bah, Pak, jak Batara Kala teh. Ari bapa nyaah ka anak. Nyaah kala. Cek Batara Guru. Cik nyaahna bapa ka anak kawas kumaha? Tah pertanyaan abdi ti kapungkur. Oh, dipintonkeun dina ruatan eta. Ieu pertanyaan abdi nu kapungkur gitu. Iya. Nyaahna bapa ka anak, di mana anak bageurnya ku bageurna, anak baongnya ku baongna, anak pinternya aku pinterna, anak kasepnya aku kasepna, anak gorengnya aku gorengna, eueuh dunya kinasihan nyaahna anak ka bapa. Bapa ka anak. Jadinya abi ngemot. Oh, abah ge ngawayang kieu teh melaan abdi. Bener. Terus Ngomong sorangan kawas nu gelo kai diadu-adu. Melaan anak. Gitu. Luar biasa ya. Ternah begitu abah ngantunkeun abi bet jadi dalang. Hoyong jadi dalang. Gitu. Abdi hoyong abah tetep hirup. Sok sanaos ragana tos teu aya, tapi roh nama kena tetep hirup. Lir ibarat Bruce Lee. Salila aya kungfu, Bruce Lee tetep hirup. Tetep hirup. Salila aya wayang, Abah Asep akan tetap hidup. Akan hidup. Wow, harus. Abi kudu jadi dalang supaya ieu abah tetep hirup. Tetep hirup. Mohon. Wah jero ieu.
Jero. Jadi maksakeun maneh sadarana mah abdi teu tiasa seueur pisan kawatesan dina padalangan. Keur abdi mah tak abdi magang judulna. Jadi mun anu nyarekan ge ieu nah ngawayang kieu adapan abdi mah magang. Gitu. Sok atuh omean gitu. Sok atuh aya naon anu kakirangan gitu. Ditampi pisan ku abdi. Gitu jadi serius kayaknya aya. Mohon. Janten anu ka emut ku Kang Tara patali sareng sosok Abah Asep di antawisna eta. Terus pas waktu manggung di Sukabumi di mobil gitunya. Tara mun dewek paeh maneh bakal mineng ceurik. Nyarios gitu? Abah Asep? Nya. Alah, nah sanes kagumbiraan bet kesedihan. Nya karena caket pisan gitu sareng abdi teh. Kalengitan berarti. Nya malih saat tacan ngantunkeun wengina. Mohon. Si lain pindah deui ka dieu da teh misah bumi gitu. Oh. Si lain pindah deui ka dieu dewek keung batur. Dina waktu Enjing ngantunkeun atuh teh wenginya nyarios gitu. Oh, wasiat eta. Nyebah cing teh da abdi paminta misah mah teu gaduh nanaon atau enak mah alhamdulillah abdi misah mah gaduh sendok. Mohonnya. Gaduh piring cing teh. Mohon. Heueuh nya euy. Da abdi unggal dinten ka dieu. Gitu. Nya cenah. Terus wengina oge abah teh nelepon tara ka dieu cenah. Ya Jati kerek datang tangkal Jati. Kangge naon ieu bah? Nya kangge ancak teh ya. Nu ujung ada mal ancak dina waktu sarita teh. Dina kaayaan si abah teh nuju udur harita teh. Henteu da justru asa diheulang abah henteu. Oh, teu aya proses udur. Teu aya proses teu damang. Teu damang. Teu aya. Diheulang leres. Diheulang asa diheulang gitu. Nu mawi asa abi 4 dinten teu emut dina waktu sarita. Teu emut dugi ka ayeuna ku abi emut saha kitu anu ngobrol jeung abdi salami eta. Nu dipika emut ku abdi ukur rencangan caket namina Bos Dodi. Dipika emut teh da abdi seueur nambut ka anjeunna jadi emut wae. Sieun ditagih. Tah eta. Nya emut teh anjeunna ngelap utah gitu nya. Abdi ka ongkek gitu pas waktu teh. Teh emut tah tidinya abdi teh emut ngobrol jeung saha, penak jeung saha salami 4 dinten. Salami 4 dinten. Nah, ku abah ku pun biang. Tara cing pang nuliskeun kata-kata mutiara abah dina surat Yasin, buku Yasin. Mangga cing teh mah abdi teh na komputer ngahulang na komputer teh kieu. Abah teh nyarios naon kitu nya. Abdi teh. Teh emut dina waktu cerita abah kantos ngobrol naon wae. Aya oga. Naon tara cenah. Ieu piwarang mamah cing teh ngadama kata-kata mutiara ti abah. Ki atuh cenah. Ulah baluang maneh hirup. Najan srangenge rek surup. Sabab bulan rek nembongan. Terus. Jadi ulah bingung maneh lamun matahari eueuh bulan bakal datang jadi gantina. Bulan eueuh matahari datang. Jadinya abi ngemut. Abah teu aya bakal aya gantina abah saha we. Nah abad jadi baluang keur abdi. Leres. Da abah teh dicanak teh kudu gaduhna. Sanyaah-nyaahna abdi ka abah nu bogana mah leuwih nyaaheun. Leres. Tah tidinya abi emut. Eta kata-kata saha ga? Kata-kata abah. Oh, cing teh. Tidinya we abi emut dugi ka ayeuna gitu. Emut agres muni ka teh kantos ieu lah chatting cenah abdi. Nga-WA nya. Nga-WA. Sing sabar Atara. Tah gitu. Urang jadi penari latar abdi. Tah eta kahoyong abdi teh. Anu ka emut ku Atara patali sareng. Coplok, anu coplok Henteu. Tapi teu ka kuping ya mik ieu ka dieu. Aya. Upami tadi urang sakedik flashback sareng figur ayah Abah Asep Sunarya ayeuna urang nyobi sakumaha dedeuna Kang Tara ka Ibu Nena Hayati. Masih jumeneng Ibu. Oh, tangtos. Nyakeun aku paribasa kitu nya indung ngandung 7 bulan melendung nyarina kalangkung-langkung tapi indung teu pundung sabab eta geus takdir tinu agung. Leres. Waduh. Jadi wah
abdi dugi ka ayeuna ge diperatoskeun ku pun biang gitu. Putra anu kasabaraha ti ibu? Cikal, gadurai. Nya eta Yogas. Anu kadua Gista, teras Yogas gitu. Teras Yogas Sunan Purwaaji. Teras Sunan Arya Sadewa, teras Maulana Yusuf. Genep sadayana. Nya abdi jadi cikal teh pasrah we dah kitu nya. Ngadoa ka Gusti, ya Allah abdi hoyong gaduh lanceuk ti mamah. Anu kaluar teh adi deui. Jadi abdi sabar. Keun we tarimakeun we. Nya dai aya dua perkara gitu hirup jelema mah. Rek narima atawa henteu, lain ukuran cukup jeung henteu. Rek syukur atawa rek kufur. Gitu jadi abi syukur kana jadi cikal ti mamah oge gitu da abi gaduh lanceuk ti Adada, Naode, Teh Elin, seueur sadayana. Aito, Teh Gina, Augun gitu. Jadi pasrah we abi mah gitu. Harita waktu Abah Asep ngantunkeun sempat masihan gamelan, seperangkat gamelan. Nya eta teh acan ngantunkeun di waktos nabeuh di Bogor eta. Masih aya gamelan. Masih aya. Masih aya alhamdulillah teh acan kajual. Entong. Ulah warisan eta mah. Muhun. Wayangna ge dikaabdikeun. Eta aya Abah Asep turun dina waktu carita. Muhun. Dina mobil nyariosna teh. Abi teh acan ngadalang dina. Muhun. Teh acan ngadalang leres gitu. Da dugi kana ge ketang can leres kitu nya. Tara mun dewek pae pek gamelan keur si laing. Nyarios gitu. Nya jeung wayang. Jeung wayangna. Nah, cing teh Abah da anu ngadalang teh pan oga sareng ngadadan. Leres. Pan geus dibere ku dewek, oga dadan mah. Saset ewang atuh bisi maneh teu jadi dalang ge sewa-sewakeun bisi maneh teu boga gawe. Atuh bisi incu dewek hayang jadi dalang atuh. Pake jeung anak si laing. Oh, mohon atuh. Tapi teh sieun si gamelan jeung wayang eta mubajir jadi abi maksakeun jadi dalang nutungna. Akhirna teh da abi sieun. Dugi ka ayeuna ge diajar abi. Diajar gitu. Dugi ka ayeuna ge. Teras we belajar. Dugikeun ka kolaborasi wayang golek jeung wayang kulit eta. Wayang kulit ayeuna abi ngadamel judulna ya ti putrana Mang Asep Truna namina Kang Adi Truna. Geus atuh nyeunan judulna Aliansi Wayang. Aliansi Wayang. Jadi aya wayang golek jeung wayang kulit di dinya keneh. Ieu namina teh Safrem. Nya gitu. Da abdi kan seueur dibully seueur. Salaresna mah gitu seueur dibully. Ku sesama dalang atau nabi seniman? Ku sartijen. Netizen. Oh, netizen. Sartijen. Mun. Sartijen. Sebab henteu siga Abah, henteu teu kawas Abah gitu. Nah cenah ieu mah kieu suara cepotna ge teu sada Abah cenah. Nah ieu mah ngawayangna kieu ngaco kieu. Tapi dirinya abdi merasa Indonesia. Merasa ikatan cinta. Masih jadi Aldebaran abdi. Dirinya abdi ngaraos berarti abdi diperhatikan. Leres bisa. Abi perhatikan. Sensasi. Nya. Berarti abi berhasil meneruskan Abah Asep. Karena Abah Asep bukan menjadi penerus tapi menjadi pencetus. Bukan penerus tapi pencetus. Pencetus. Lamun abi hayang si kawas Abah Asep kudu jadi pencetus. Wow, keren. Gitu. Jempol. Jadi ya wayangna henteu siga Abah berarti abi berhasil menjadi Batara. Leres. Punya ciri khas. Mandiri. Gitu. Karena abi tiasa wae sorana di mirip-mirip sada Abah, garapna di mirip-mirip seperti Abah, berhasil seperti Abah tapi tidak berhasil menjadi diri sendiri. Oh iya. Dan itu biasanya yang cepat selesai ya. Nya nu mawi Abah ulik nu dewek teu bisa. Begitu abi ngulik wayang kulit, uih ka Bandung, abi nyobaan wayang golek disaltokeun. Oh dialungkeun. Nya, salto dialungkeun tos biasa. Salto. Disaltokeun luar biasa. Leres. Tacan aya tadi na wayang golek. Tacan. Abi disaltokeun. Tiasa. Oh, maksud Abah mah meureun inovasi, maneh tong nuturkeun dewe. Leres pisan. Mentak ulik nu dewek teu bisa gitu. Dan nuturkeun buntutna mah jadi sirah.
Muhun teras we dibuntut. Teras saya dibuntut, orang mending keneh dibuntutan ku nu lain we. Lah gitu. Iya Kang Tara aya nu luar biasa ya. Upami John F Kennedy pernah berkata, jangan bertanya apa yang negara berikan padamu, tapi bertanyalah apa yang kau berikan untuk negaramu. Ya. Dan Kang Tara mengutip itu, mengadopsinya menjadi jangan pernah bertanya apa yang wayang berikan padaku, tapi apa yang aku sudah berikan untuk pewayangan. Ya, sareng abi kieu. Ieu teh jadi bahasa. Jadi bahasa we jadi silih hungkul gitu. Nuhun. Yen wayang teh, yen budaya teh media, alat media pemersatu bangsa. Aya buktina kumaha? Laras iya. Tah gitu. Ku abi dibuktikeun. Nalika abi maguron wayang kulit, tungtungna abi loba duhur di Jawa. Oh nya, laras. Kenal sareng putrana Pak Haji Roma. Oh iya. Kenal sareng putrana Pak Entus. Nuhun. Seueur wargi. Seueur wargi. Oh iya, media pemersatu bangsa teh bener. Dalam mun abi teu ngulik wayang kulit abi mah wau. Leres. Gitu. Mun masuk akal. Ayeuna nuju di pidamel naon ya? Di nararaga urang teh melestarikan mewariskan dunia padalangan oge pawayangan. Ayeuna nuju di pidamel teh punakawan bentuk wayang kulit versi K2. Versi kedua. Nya versi kahijina nya biasa gitu, masih keneh menginduk bentuk wayang kulit. Ayeuna mah tos ngebeleg wayang golek si ieu na teh. Bentukna teh. Walaupun dia dua dimensi. Dua dimensi walaupun dua dimensi. Teras ayeuna abi ngadamel deui Gatot Kaca wayang golek, langkung gagah patuanganna six pack. Walah. Oh. Tiasa gitu. Tiasa. Da sok fitness Gatot Kaca. Oh iya, rajin. Nge-game cenah. Nya. Tapi abi aneh. Nya. Agim badadan teu ageng nya. Padahal game teh fitnessnya. Mohon game teh fitness. Oh, mungkin game-nya dalam pengertian permainan. Eta. Permainan. Teu aya naon teh ngambuka diklat kursus ngadalang atawa kursus ngadamel kriya nu tadi. Seueur pi kriya mah. Taca aya sih ngan teu jarunun. Oh gitu. Kantos gaduh murid berarti. Nya kangge kriya nya. Pami kangge ngadalang mah seueur ka abdi hoyong diajar ngawayang gitu. Abdi da isin teh abdi ge masih magang cing teh. Pami bade diajar sasarengan we. Gitu. Da ai dalang mah ngulik ilmu padalangan mah ngulik ilmu kahirupan. Ngulik padalangan mah ngulik ilmu kahirupan. Kusabab lamun ditaluntik wayang sakotak, mun dikotek-tak wayang sakotak di jerona sifat jelema kabeh. Sifat jalema kabeh. Kapan wayang teh asal tina bayang. Oh, gambaran hirup. Muhun ari dalang? Dalang mah ngedalkeun piulang pengajaran. Ngedalkeun piulang. Ya, jadi ilmu kehidupan tadi sedangkan aya hirup teh pangeran can pernah mere barang second ka urang. Laras bisa. Poe ieu lain poe kamari. Detik ieu lain detik tadi. Laras. Jam ieu lain jam tadi. Setiap barang anyar keuna ku diajar. Meuli motor anyar, diajar deui teu kumaha muka kuncina. Nya laras. Muhun. Tah pangeran ngapoe mere barang anyar, pasti keuna ku diajar. Matak abi judulna magang jadi dalang nepi ka ira ge abi marek diajar. Magang we teras. Jadi dalang. Kesibukan salami corona ya kumaha Kang? Nonton drakor nu tadi. Oh iya bener. Drama corona nya. Eta we ngadamelan ngaropea wayang nu tos rengsek ku abi diropea deui. Boh wayang karakter, rek wayang golek, nya wayang kulit gitu. Eta diical teh Kang? Kapungkur abi ngecalan gitu. Mung ayeuna mah abi lirean heula margi kalintang lamina pisan aya nu 2 tahun can rengsek. 2 tahun can rengsek. 3 tahun can rengsek. Nu abi barang abdi ge teu rengsek gitu. Oh, aya perhatian ti pihak pemerintah atanapi aya nu ngendorse supaya daripada mah gitu. Ka abdi salami ieu tah can aya. Ka abdi mah gitu. Ka abdi duka kanu sanes mah nya. Ka abdi pribadi mah tah can aya. Aduh kanggo pemerintah khususnya Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Nya. Atunya manawi aya solusi ieu nya. Nya. Aya semacamna namina teh lah apresiasi khususna kangge pengrajin wayang. Muhun. Margi cek abdi ieu indukna pisan intinya inti ahlinya ahli. Gitu. Intinya inti ahlinya ahli. Ya. Asa wauh teh. Gitu. Muhun.
Jadi lamun wayangna leungit, engke hiji mangsa dalang rek ngawayang make naon. Nya leres. Teu aya anu Teu aya, kemungkinan besar dalangnya punah. hartosna pek geura pirosea pengrajin wayang sangkan tetep hirup. Tetep hirup. Ayeuna kan anu seueur anu alih profesi, janten pada mah pabrik. Karena dina wayang terus terang kurang gitu dina Leres pisan. abdi pribadi ge saep naon-naon saterusna mah gitu ieu wayang teh gitu dan nya tadi teh gitu kedah aya bantuan ti pemerintah khususnya kangge pengrajin gitu. Keun aya dalang mah da bisa manggung gitu. Muhun ka payuna Nah, teh nya. gitu. Aya ieu teh Kang namina teh kan urang teh meureunnan nya aya namina Persatuan Dalang teh gini. Aya Pepadi namanya. Pepadi tah aya namina teh tarekah teh ti Pepadi kanggo eta anggota-anggota Rupina mah aya tarekah gitu nya da mah mungkin aya Pepadi aya teu di tarekahan mah moal mungkin oge gitu nya. Aya rupina mah tarekah ti Pepadi mung duka penyambutan di pusat kumaha. Oh, respon dari pihak terkaitnya. Tah gitu. Salami ieu nya karunya lah gitu pengrajin-pengrajin wayang. Kedah aya layang pangajen lah minimal gitu kangge pengrajin anu tos puluhan tahun. Abdi eta kantos harita abdi ngadamel acara wayang sareng teater donasi artosna ka pengrajin acuk Donasina ka pengrajin acuk nya jadi di tiket waktu sarita teh teu kenging seueur mung sakedik lah gitunya mung si pengrajin acuk teh terus nyarios mang cing da abi bade ngadamel acara ieu di Padepokan cing teh pidonganna we jang mang nya kepujangan tunkeun dina waktu sarita akhirna artosna dipasikeun ka nu ngurusna we ente dikelola kanggo pengembangan pengrajin. Itu dah teu sabaraha saterusna kengengna. Jadi artinya respon masyarakat ke kurang. Leres. Urang minta ka pemerintah hese cik hayang nyaho ieu masyarakatna kepedulian teh sebenarnya ka pengrajin. Ternyata boh ti pihak pemerintah, ti pihak masyarakat oge kirang kepedulian. Nyalami-lami urang bakal kaleungitan identitas bangsa. Ya, gitu. Wow. Dina tokoh-tokoh wayang anu sakotak tadi menggambarkan karakter manusia. Saha tokoh wayang anu dikapi meumeut ku Kang Tara ya? Rahwana. Apa eta mah antagonis? Henteu. Abdi mah. Henteu. Kan setiap lamun orang bisa memandang positif kenapa harus melihat negatif? Aduh bener oge. Ari kitu mah jiga iyalah jiga para pejuang kemerdekaan baheula pikeun anu ngajajah urang mah eta teh penjahat. Tapi pikeun anu urang dijajah mah eta teh pahlawan. Jiga kitu rupina Rahwana teh. Da urang teh ka Belanda teh uwa salah sama orang Sunda. Oh eta teh uwa? Uwa. Belanda teh uwa. Matak nyebatna Walanda. Nah, abdi goblok nya.